Amma ba'du. Qala azza wa jalla fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Wa qala an-nabiyyu Muhammad buniyad-din 'ala an-nadhafah. Sadaqallahul azim. Kurang sedang baik. Rongkoh kol isya setengah 8 beres sampai sholat isya. Tungguan berjamaah rata-rata cukup setengah 9, 1 jam di sholat isya sampai beres tarawih. Sedang segitu. Iya benar. Ya Allah imah aki-aki. Pak urang mah puasa teh dendam. Pindahnya tuh barang kapeting. Setelah genep terus karumpul di bala-bala. Sepancau bodoh nak pisang goreng wajib nonton es campur es kunyit ya Allah kolak tapai kolak anu ya Allah tahu bulat tahu kepeng tahu penyon araya kami bapak kolot kan ya yang gabarai atuh bah tengah kara kayak setang genep lama ini sudah kawagar hendak kawakai ini disuk can akan lalu ada atuh kalau jahat kohol di masjid ditabel beduk tongkrong Trong. Langsung azan Allah canggih nu azan datang karena bar gogodoh geus diak 18 itu dihakat ia diembat itu dibabat ya Allah nongkara betul dah cepat udah manghai tarawih dihajar tarawih di masjid imamnya ngebut Allah bersama walaupun awin Allah pemuda kuat aki-aki kuat urulu keluar kabel itu lah yang kalau ini di masjid itu apa kenal ambah mabok tarawih dan rasa ayah bejah mak 2022 mabok tarawih ibu-ibu kan ceketan kada odah si ada mau taraweh enggak tungguan aing itu aing jadi kisahan anak kembali bae meureun eta kusi itu ditinggalkeun teh ka majelis langsung tinggalkeun si odah nyusul kan deui batu ke salat isya 2 rakaat ge siap main tinggalkeun bae teh solider nu kitu mangarana sia ge kamari poin tungguan batu dicarikan ka bukti teh soal isin aing saya mah solider kan itu di babaturan lah kitu sia kul hal deui sia batu aku jadi batu bisa ngomong dia kuari kena isolat itu sebarang rakaat nanya anu keur salat edan eta ngajawab henteu deh kasih isoh deui pun barang rakaat atuna naonna nu katilu dipikir ku ibu kue ya Allah kue ya Allah euy yang kue biji katapang, yang kue nastar, yang kue itu segala kacang. Karena udah lebaran nih mana goreng kacang nggak ya pak ya? Bener nggak? Bener nggak? Di orang ini suka goreng kacang nggak? Odah, cobain nempok kacang sia. Beres ya usah. Kalau masih bikin sholawat yang istirahat pada dulu kacang. Coba yang asal goreng kacang siap. Ini mentai. Wah itu bungtu ini cerah kacang nama. Nah, ya. Mau dipikirkan ku eta ke ibu eta. Padahal di bulan puasa mah orang sodako hiji dibayar 10, sodako 10 dibayar 100. Rabbana Karim. Orang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. To sehuruf, ha sehuruf. Bulan biasa to bayar 1 huruf, ha bayar 1 huruf. Bulan Ramadan to bayar 10 huruf, ha bayar 10 huruf. Toha, aya pernah baca toha di dia. Eta sampai di santri, bahkan panjang umur. MUI orang abah hati sing panjang umur barokah. Kiai-kiai orang sing panjang umur amin. Geus eueuh nu ahli-ahli ilmu, eueuh ahli-ahli ibadah orang ka mana orang barang tanya terus teh. Kita taruhkeun ke urang. Amin ya rabbal alamin. Tuh Yasin
kudu bisa macana. Imam bisa maca Yasin baca yes. Yasin iya 10 dibayarna sin 10 jadi jumlah 20. Mantap lah untuk bisa baca Quran geus sebagai ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin 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 terus bolak-balik. Eta mah teu bisa-bisa teh kita Quran. Eta mah geus Yasin bolak-balik tah. Nah iya, geus urang ieu atul amanah. Lemah karena amanah, dititipan anak teu dididik, bisa bodohkeun bae. Ya Allah benar. Ya Allah, anak begitu sekolah ieu teh PAUD, PAUD Islam, ku belajar karena pinter. Jampe jampe doa. Coba jampe bahasa baheula. Doa mau berak. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal. Da beja ka indungna. Nek tadi belajar di sekolah, iya. Belajar apa? Belajar eta mah, nek kita belajar jampe misi. Kumaha neng? Aya itu apa aya? Coba Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal. Kumaha cek indungna? Alah, jak mama tadi doang ge bijil bae. Aing mah teh harga kitu. Bu euy. Ayangan. Atuh tuh kumaha kiai ieu kami geus karolot kieu geus kualina kieu lobakeun istighfar jeung sholawat. Amalan nu moal ditolak ku Allah dengekeun oleh-oleh. Hiji istighfar, 2 sholawat, Quran, hese keur make ilmu tajwid. Sedangkan urang nu panjang dipendekeun, nu pendek dipanjangkeun. Dek maca waduh ge waduh harusnya. Benar tak? Benar. Terus orang lobakan istighfar, baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pas sholat 1000 bulan puasa. Pas asar 1000 ulah elek ku presiden Chechnya. Sapoe ting presiden Chechnya maca sholawat 5000. Eta presiden. Rah, dengekeun. RW dengekeun. Dengekeun. Cukup urang mah gampang 5.000 mah atuh cukup atuh 300 atau 500 lah bulan puasa daripada nganggur cara kena majikan baju cara beli mending mah kesalahan bener teh kita kesalawat geus shalawat mah tiis adem masyaallah dah sebabna urang wasilah ka Kangjeng tawasul ka Rasulullah jadi teh mungkin ke Rasul Muhammad cek Jibril cek malaikat ieu shalawat umat anjeun ti saha teh odah kurang mana kabasiran pandok sholawat ke bengkok nundutan saya tahu nu katilu geus terakhir lantaran urang loba teh terjadi musibah di mana-mana anu katilu kathratul ma'asi gara-gara loba maksiat ka Allah subhanahu maksiat zahir, maksiat batin, maksiat unggal urang mah dosa sungut, loba ngomongkeun bat. Terus eureun. Patang jadi kita pakai masker supaya eureun ngomongkeun. Ieu mah datang ka warung meuli uyah aya baturan ngomongkeun, milu ngarimung di dinya, milu ngarumping gosek, wah 2 jam sampai ka kupung saur asem. Cenah ari abdi mah kiai teu ieu ngomongkeun mah terus hadir mah di dinya pendengar setia sarua goblok. Ji punten ibu eureun. Ketika Rasul Isra Mi'raj ningali hiji jelema nginumna cai nanah anu campur getih anu hanyir. Rabbana Karim, man haulai Jibril. Siapa itu Jibril? Umat anjeun Muhammad anu sok gibah, gosip ngomongkeun batur. Naudzubillahi min. Di akhirat jaga nginum cai nanah campur getih anu hanyir. Teu percaya modar sia heula. Bisa baca kiai bohong kadenge laju kumak kiai geus akhir zaman kiai tah ayeuna kieu salat ulah tinggalin mun bisa lalaki ke masjid mun can bisa ulah sampai ninggalkeun pengajian saminggu sakali isi hirup 14 teuing jeung dulu sing alakur jeung tetangga sing alakur aya masalah jeung tetangga nu gede leutikkan jeung tetangga ieu buruk-buruk papanjati aya masalah leutik beak jeung tetangga mah ulah masalah leutik di gede da jeung tatang kartos ulah siling omongkeun pun ulah siling goreng sangka teu endah kenaon goreng sangka nu meunang ge goreng sangu isuk-isuk goreng sangka mah teu ngeun
Nah, maka dengan peringatan Rajaban, urang bersihan hati, bersihan anggota badan, mudah-mudahan jadi manusia anu memang kenging hidayah di Allah Subhanahu wa taala. Sakitu anu kabeh hatur mugia aya manfaatna, ceramah sabda leuwih rahil. Leres hidayah taufik ya Allah, lepat kepada kuring. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hdina wahdi ahla hadhil qaryah. Allahumma ij'al hadhil qaryah qaryatan islamiyatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan wa la taj'al hadhil qaryah qaryatan adaqaha Allahu libasal ju' bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barat hadhihi khassah wa an qaryatina Bogor hadhihi khassah wa an qaryatina Parung Panjang hadhihi khassah wa an qaryatina Kabashiran hadhihi khassah wa an sa'iri biladil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.